repo. Kieunya aing geus dari kepercayaan Pak RT mah. Lamun aya kegiatan we penting-penting pasti ka aing. Terus lamun aya kopian mah imah eueuh, dasar Pak RT eta. Woi, teman, ngaronda mas ya. Atau ndek ladin sama. Ayo geus kadaru ari ngaronda mah. Ongges, dekat itu be, kayak nyusul. Ayeuna kemana gitu leman? Aing dek ngagoreng kejohulan sakedeung. Soalnya lapar yeuh can dahar. Dahar bedahar. Oh geus ulah poe nyusus ya. Oh ih, cerewet. Kemana ya seudinya jeung antek-antekna? Perasaan geus tengah peuting kieu, budak can nongol bae ieu nya. Oh tok, jangan tampil. Holah, karena emang geus jadi kepercayaan Pak RT. Siapa malah jadi kepercayaan Pak RT, jadi pembantu Pak RT meureun. Sanglan meureun. Woi Din, BTW si Gabeng jeung si Okep jeung si Cabul tak kamarana? Senari untuk ke gardu pa ieu. Ari kadegena mah budak eta si Okep jeung si Gabeng kudu marah angkat gawe pu. Gawe. Gawe ka mana teh budak? Teu nyaho aing ge. Keur awe ka marana mun budak eta. Terus kumaha ya? Pirakuna urang ngaronda duaan be Din. Geus gampang ke si Leman ka dieu ya. Tangguan be. Repo Den. Tuh kurang lah aing ngaronda tuluan doang mah. Nya aing kangen ka budak tos syuting ya. Sia hayang sabarahan kitu batok. Ih, geus tiluan ge jadi ngaronda mah. Atau apaan kayak Din? Ulah tiluan teuing. Pan lamun ramean mun ngeunaheun nya kangen aing ka barudak dah. Syuting rame-rame kos kitu. Yang malam Jumat ya. Ih, nya. Terus ngajakan sadeui. Ya baru dak segala rawe ditambah si Cabul muriang deui. Geus, are ditelepon si Cecep. Sugan daekeun eta maneh ngaronda. Geus kayak kuing telepon ya. Ih, saha di tengah puting kieu. Ye masih main dinjing. Naon nyamaneun nelpon? Dek naon tengah puting kieu nelpon? Oi, Cep. Kere mas ya. Atuh di jalan dek balik. Oi, Cep, enggak suaka balik mending guys ya. Mending kagaruh heula ka dieu. Kagardo. Dek naon aing kagardo? Atuh ngaronda hayu ngagantikeun si Gabeng jeung si Okep. Aing budak kamarana kitu. Baru rek mah gara rawe. Kumanya. Tapi nah di garduna ai kopian ujing. Geus kopi mah aya ye, segera ka disya. Oke, yang gedenya yo OTW. Geus ulah kabar sia. Oh, sia bawel ih kosmopolot aing. Geus ge. Jangan mata gitu nelpon orang si Udin. Wangel Saleman. Aku angel agak tasya. Ampun aing mah. Langsung arame subae. Kan tadi aing geus ngomong meureun ka si Udin. Aing dareulan. Ke. Ieu ngaronda tiluan doang. Bos, tangguan be. Cecep kali cenah. Tangguan. Woi, panjang umur Cecep. Ih, keheulaan dak. Karak mah datang aing. Matak naon ngopi heula. Woi, geus sih mau kopi mah ampun. Olah. Tah, keur minum tah kopina. Mana jeung ngomong-ngomong kopina? Tah, kopina tah. Sia mah main beak-beakun bae. Bodoh, ku saya lah, keliling lah. Kami sih lah. Lagi. Mbak. Ayo. Gimana, Bro? Wah. Ngapain? Bukan aing zaman astagfirullah. Wahyu Yono Cep Mas Ayun Sesin kunaon Leman
Atau sieun bisa ketemu motor hameng. Lah ya aku mau podan. Terus ngarondo jeung aing mah pokona mah aman. Lah sia. Coba tak benernya terana ih. Nanti juga geus bener Udin. Coba tak semak-semak radio center bisa anu maling naon. Toblos ya banyak maling di semak-semak. Tebeuing maling keur igo naon. Daneng lah Udin, geus fokus bae ngaran. Penundanan tah. Ribet sih dong ini. Woi man, sama center toh, jangan ronda sama center mah paroek. Mawan lah. Mana ke center na ulah di kandungan bajing. Yo. Jatuh hirup jing leman center nage. Atau dipencet heula anjing cecep dia. Atau uji pencetan leman, tapi toh hirup-hirup center na. Ih, lah tuh bisa coba ka dia. Jauh jingnya center toh hirup-hirup. Suri meren. Siapa jing center pae di bawanan. Ih, hampura cep. Gue saing pocan nggak ganti baterai. Wanges yuk keliling di belah. Oke. Wedin, bismillah kagak rudai. Cara apa aja? Jalan burgenges aman ieu. Ayo, seru ini secara apa yuk? Mangga saya lah. Oh Jun, jam berapa ri? Ya, oke. Jam 2 cep. Ning kadi tuh bayu ke pos. Yang lulus ya nges. Saya ge. Ayolah. Sanglan meren. Sanglan meren. Mulai. Sanglan meren. Malam Jumat. Mulai. Oh nya. Mulai. Oh nya. Terus ngajak ka deui jing. Baru dak gawe pan. Ditambah pas si cabul muri. Mulai. Oh nya. Mulai. Oh nya.